Assalamualaikum baraya tasim kuring masih di aktivitas nuju ngaleres-leres lauk baraya sareng Abah sim kuring. Cek sim kuring teh bah hiap cin teh kaburu panas cing heula kok ieu kudu ditunakeun nu nalah hapa cenah aya nu butuheun laukna paingan atuh cin teh make hapa nya cenah aya nu perogian lauk nilem sareng lauk emas lumayan cenah keur meuli rokok. Nya atuh syukur cin teh alhamdulillah hiap cenah kaburu panas cenah engke si laing tuna ka dieu laukna. Nya bah cin teh ulah langsung dikadiekeun cenah hese engke dinyukan nya. Kade bah labuh cin teh bisi ti kos sewar tingali cin teh hariwang jalanna leutik. Nya cenah abah ge hariwang puguh cenah mun keur ngora keneh moal hariwang cenah nya pasti atuh sim kuring ge keur ngora mah teh ka hariwang ari geus kolot mah hariwang cenah leumbang di nu kieu teh pour ti sodeplak labuh cenah. Nya cek sim kuring teh bah hariwang kade bah labuh. Cek abah sim kuring teh hayang mah cenah cicing ya teh cenah. Nya cek sim kuring teh tah cicing abah di saung cenah ngadagoan tapi cenah teu betah cicing wae mah. Tuh baraya jaba aya nu keur nyeuseum cek abah sim kuring teh tingali cenah nu nyeuseum si lain lain sakalian mawa nyeuseum cenah di dieu di Cikunir nya bah cenah. Cenah lah bah cenah teh ek ngaduruk heula runtah jiga aya runtah saha nu micen runtah ka dieu nya. Si lain mah cenah nyaho rusuh kajian riweuh wae. Ih abah cenah teh tingali runtah di sisi walungan kitu cenah teh saha ieu nu micen runtah. Bah cenah teh pangiklankeun heula kamera sakedeung kamera las abi cenah teh. Ame abi jadi ieu cenah teh naon teh konten kreator engke boga gajihan abah tina konten kreator. Cenah si lain nya cenah meunang duit nu kitu gagabah abah meunang cenah teh engke abah dikahajikeun ku abi amin cek sim kuring teh kitu. Tah baraya ayeuna mah singkat waktu sim kuring tos dugi ka balong sareng abah sim kuring keur nyiukan lauk tuh. Bari hese ngaranna ge teh ban teu ayaan laukna di dieu mah keur salit nyimpenna keur lauk nilem sareng lauk emas baraya teu lami sumping raka sim kuring mantosan. Alhamdulillah cenah teh bagi ru abah teu kadugaeun tuh cenah teh lalungseun nya cenah sok ku cenah dieu disiribna ajang nyairan nya siap atuh cenah teh. Jigana mah laukna ge teu pati ayaan emang nya ieu mah teu ayaan cenah teh laukna keur aya lauk nilem hungkul cenah. Jaba cenah teh anu perogian lauk jaer bareureum tapi lauk jaerna teu aya hese kedah nyiukan di balong anu pasir. Sim kuring jigana enjing beureum ngalalauk nu pasir mah kulantaran ayeuna mah kabujeng panas moal kiateun tah baraya ayeuna mah urang sairan dina gomlangan sugan aya laukna tuh katingal ku baraya ge teu patos ayaan boan hese aya ge lauk emas alalit keur mah periogina lauk emas alalit itu teh kahoyongna teh lauk emas alit cenah sareng nilem alit aduh cenah teu aya nilem alit mah aya ge nilem arageung cenah teh ieu teh kumaha tuh yoslah can nu aya we cenah. Alhamdulillah cek sim kuring teh da sesah teu aya lauk nilem alit mah cenah teh aya ge arageung tuh sami 3 ramoan cenah teh meujeunna kanggo useupeunun ieu mah cenah teh. Cenah wios lah cenah keun we metere gede sagede kitu mah melakna sugan jadi sakilo hiji nya atuh cenah teh. Alhamdulillah tapi cenah teh enjing we canakna kulantaran ayeuna mah bade disimpen heula na hapa.